Tapi dewa kalayan uyuk semana ngahaturkeun semah pangabaktos ka huyuk panjenengan pangrasana ditarima ka huyuk pangrasa sakaya nuhun kalihna teh eta atuh tina nupi kakak kumawan tunan jisim abdi muga ulah kirang maklum saling bantu kamana barudak aya di luar nun lain cenah ka jero maklum saya masuk seureun sawios kalayan uyuh sumaga atuh aya pikir salinaon tansah diajeng-ajeng dina waktu sayeuna bujeng hingga ka punut marganing tanaga larapati kasangakeun mangga kawan tansah diajeng-ajeng terus sabenerna mah purwa weyang incu anu gede anu leutik dikumpulkeun da puguh dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wanci sahubungan jeung ayana bima anu diutus ka Astina pikeun nyokot warisan nagara Astina anu sabula atawa nagara Astina anu sagemlengna waleta ieu waktu teh urang mangpaatkeun nyaeta urang sami namprakeun panangan kiwa kalayan tengen urang merdih kana asihna Gusti urang menta kana murahna nu maha kawasa sangkan naon nu paha anu dipunut ginuluran naon anu dipenta tinekanan naon anu dipamrih ngabukti da tadi oge asa temen tan wane baka tinekanan tapi nadamal kaulanun pangrasa timalan leres kaulanun tah ini lebadi numatak ieu waktu teh urang pake syukuran tangtuna oge nyukurkeun teh kana nikmat jeung karunia Gusti sabab ditetelakeun dina katerangan yen urang sakabeh manusia diwajibkeun syukuran jangjina pangeran lamun maneh nyukurkeun kana nikmat kami engke nikmat baka tambah deui ngan sabalikna lamun mararaneh sararea henteu nyukurkeun kana eta nikmat Gusti nganung harti ajab pangeran anu bakal nerap ka mararaneh sararea leres dawuh pangarsa timalan di dieu kari milih naha mararaneh teh mending menang ajab naha mararaneh teh mending tambah nikmat tangtuna oge jawaban sararea jelema geus kanyahoan ku eyang jawabanana tepat hayang menang bagja mung cilaka nyatana hayang maan amal hanu hade jeung tibatan mawa amal nu goreng sakabeh jelema anu normal hayang untung embung rugi sakabeh jelema anu aya di alam dunya hayang salamet mung cilaka ngan kadang-kadang anu dipika hayang ku urang salamet anu kurunyung cilaka dabongan anu pigawena pi cilakaeun anu dipikahayang untung ai kurunyung rugi dabongan anu pigawena pi rugieun tapi nadamal kal pangrasa tapi nadamal kaulanun eyang salajengna kaulanun lebadi lamun mararaneh hayang bagja mung cilaka lamun mararaneh hayang untung mung rugi lamun mararaneh hayang salilana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala geraprak pijawe parintahanana
jauhan cegahan anak sakur anu dilarang ku agama jeung dari agama geraprak gera singkahan memang eta geus kaharti eyang ge nyaho yen eueuh jelema mah anu benerna 100% mah eueuh 75% oge eta bagja jelema benerna atuh moal aya timangan meureun di ditu teh lamun urang bener wae masalah lawasna pan teh di akhirat teh cenah urang teh geuning bakal ditimang berat kana dosa digubragkeun ka neraka berat kana bener diabuskeun ka sawarga tah pake pamilih urang mantong make jeung nyapekeun batur make jeung hayang ditimang di ditu geraprak gera narimang maneh ku sorangan lain nganung harti beratna awak ditimbang teh tapi gera timbang geus ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwat ti ayeuna kahareup beung beratan ku kahadean amal hade terus pake aya amal teh pagawean sabab naon cing inget yen pagawean mararaneh sararea teh dicatet hayang karasa hayang nyata dicatet eta pagawean maneh kumaha nun kumaha eyang Iya. Teng. dicatetna teh tah tempo video kaset anu aya di imah eta kabeh ge sanewara keneh bobodohan keneh keureuyan keneh tapi video maneh nu aya di awak maneh eta nu aslina nu kanyataanana rasakeun ku ajeun kumaha eyang kumaha nun rasakeun nu matak dina wujud maneh teh tempat ngarekam marukana dina wujud anjeun teh eueuh opleter gitu aya sarua nu kanyataanana dina panon aya rekaman dina ceuli aya rekaman dina irung aya rekaman dina sungut aya rekaman kanyataanana katempo keneh ayeuna astina ku anjeun dina panon katingal tah nganung harti geus karekam ta ku panon sumuhunya tah karasa meureun nya laraseun dina ceuli aya rekaman sarua kadenge keneh sora panudewanata ku anjeun kantenan ka kuping kadenge keneh leres dina ceuli aya rekaman dina irung oge aya beda ai seungit kadu jeung seungit nangka benten sok asongkeun kana irung seungitna we heula pasti sungut nyarita kadu ieu tara salah teteh beda panjang ambeuna ti kotok benten Iya. nganung harti dina irung oge aya rekaman ta ayeuna geus kapanggih eta rekamanana panggihkeun nu ngarekamna saha ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gara raketan nu deukeut gara deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud maneh gara prak gara panggihan cirina satangtung diri gara susul eta wujud ku ilmu gara teangan eta awakku pangabisa gara sungsi eta diri ku pangarti nyoko kana maksud anjeun ayeuna menta nagara astina anu ngutus Bima keur diutus ka itu menta warisan negara astina tah urang cokot gorengna teh lamun teu dipasrahkeun negara astina ku Kurawa ulah sik-sik melik ulah jadi goreng hate angguran prak geura sumerah jeung pasrah kanu kawasa maneh dibarengan ku ikhtiar
sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep tereureureuh angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan ku maneh sararea ngan kudu dibarengan ku ikhtiar nyaeta neangan ilmuna heula saacana dunya kapimilih tapi no damel kaulah nun pangresa leres ilmuna heula teh angan sabab lamun teu kitu wah bahaya sabab ilmu teh teu beda we ti lempang urang tengah poe tengah peuting lempang teu mawa obor-obor acan ti tajong mah kudu tak sangkan ulah ti tajong bawa obor atun yakin geuning ilmu teh eta teh oborna ati manusia ngarti teu kantenan karaos kahartos kaulah nun pangresa kaharti karasa leres cek geura rumasa maneh teh da manusia geura rumasakeun eta geura rumasakeun ilmuna heula teh angan ilmu teh kanyaho ai cek kanyaho teh pangabisa sabalikna kade di mana urang geus panggih jeung seuneu ulah mencerong seuneu wae contohna ayeuna urang kokotetengan dek neungeut patromak di mana geus surung eta patromak ulah ditempo seuneuna tapi gunakeun caangna ku maneh keur nyokot cai ke keur nyokot dahareun ke keur lempang supaya ulah ditajong ke gunakeun caangna ulah dipencerong seuneuna atuh ieu mah panggih jeung seuneu nu dipencerong padahal gunakeun caangna gunakeun nu matak geura gunakeun ieu ilmuna pangeran nu aya di alam dunya lamun anjeun ngagunakeun ilmuna pangeran di alam dunya kudu ngamakeun eta ilmu lamun harti maneh teh ibadah keneh ulah mikiran negara astina wae ai eta mah barang can karuhan bisi ku itu teh dibikeun syukur-syukur oge dibikeun ngan lamun teu dibikeun omat ulah nepi ka nimulkeun ha anu teu dipikarep